Wa nazih jeung kudu ngabersihkeun anjeun Al-Qur'ana kana Al-Qur'an. Ai kalamahu tegasna kana kalamna Allah. Kalam di dieu teh ke dibahasna. Anil hudusi tina anyar. Wahdar jeung kudu sieun anjeun intiqomah kana siksana Allah Subhanahu wa taala. Wa nazihil Qur'ana dina syarahna ae wa taqoda ayyuhal mukallafu tanazzuhal Qur'ani bimakna kalamihi ta'ala anil huduthi, bahwa urang ngalogat heula satarabasna nya harti satarabasna sateu acan ngamaksudan kana baitna. Wa nazihil Qur'ana ay kalamah anil hudusi wahdarin tiqomah, anjeun kudu nyucikeun atawa ngabersihkeun kana Al-Qur'an, tegasna kalamullah, tina disebut anyar jeung kudu sieun tina siksaan Allah Subhanahu wa taala. Eta logat satarabasna atawa hartos satarabasna. Ayeuna urang ngamanaan wa nazihil Qur'ana, tingali dina sarahna aya ae wa taqoda ayyuhal mukallafu tanazzuhal Qur'ani bimakna kalamihi ta'ala anil hudusi, jeung anjeun hai mukallaf wajib nekadkeun kana yen anjeun ngabersihkeun kana Al-Qur'an nu maksudna kalam Allah. Kalam Allah di dieu teh naon maksudna? Ai kalami di dieu teh maksudna teh naon? Kalam madlul, lain kalam dal kade. Ngabersihkeun tina yen kalam Allah teh anyar, tegasna wajib ka kabeh mukallaf kudu nekadkeun yen kalamullah madlul, ya, kalamullah nu madlul datna kalamullah eta qadim. Matak wa nazihil Qur'ana ay kalamu anil hudusi, ulah boga patekadan nekadkeun yen dauhan Allah teh yen kalamullah teh naon anyar, tapi kudu boga patekadan bahwa kalamullah teh naon qadim. Eueuh mimitina eueuh tungtungna qadim, eueuh mimitina. Nah, tina sababiah ieu nimbulkeun pendapat para ulama. Mana hiji tingali khilafan lil mu'tajilati alqailina bi hudusil kalami zaman minhum. Hiji menurut Mu'tazilah, cek Mu'tazilah mah kalamullah teh makhluk, indahum makhlukun li annallaha khalaqahu fi ba'dil ajrami. Aya kahanapna fa kalamullahi ta'ala indahum makhlukun li annallaha ta'ala khalaqahu fi ba'dil ajram. Nah, nimbulkeun beda pendapat para ulama. Hiji cek Mu'tazilah kalam Allah teh anyar. Alasan kalamullah anyar teh
sabab eta kalamullah mangrupakeun makhluk, cirina makhluk lantaran eta kalamullah ngurung kana huruf jeung ngurung kana sora. Ay khalaqahu fi ba'dil ajram, ajram ti dieu teh eusina teh nyaeta min lawazimihil hurufi wal aswat. Sabab eta kalamullah teh aya huruf aya sora. Nah, berbeda pandangan wanajil Qur'ana ay kalamah wa madhabu ahli sunnah annal Qur'ana bimaknal kalami nafsi aya. Kelanjutanana laisa bimakhlukin wa amal Qur'anu bimaknal lafdi alladhi nakra'uhu fahuwa makhlukun. Kieu menurut ahlu sunnah wal jamaah bahwa maksud Quran ti dieu teh bimaknal kalamin nafsi wa najhil Quran, katakan Quran aya kalamah dauhan Allah. Maksud kalamah di dieu teh karena dina gambaran kalam atau dina makna kalam teh aya madlul aya dal. Dal aya sora aya aksara, madul mah teu aya sora teu aya aksara ya. Jadi maksudna Quran di dieu teh wa nazhil Qur'ana anil hudusi teh maksudna kalam madlul. Maka cek ahlu sunnah wal jamaah kieu annal Qur'ana bimaknal kalamin nafsi, bahwa nu dimaksud Quran di dieu teh makna teh kalamun nafsi, datna kalam, datna dauhan Allah. Jadi datna dauhan Allah. Kulantaran datna dauhan Allah maka laisa bimakhlukin, atuh nu dimaksud kalam di dieu teh kalamun nafsi, ari kalamun nafsi teh kalam no datna dauhan Allah gitu. Datna dauhan Allah, sifat kalam datna dauhan Allah. Kulantaran datna dauhan Allah laisa bimakhlukin, maka teu kaasup kana makhluk. Anapun ari Quran mah ya Quran eta Quran mah bimakna kalamul labdi. Jadi atuh kalamullah teh aya kalamun nafsi nya eta madlul, aya kalamul labdi nya eta dal. Kalam dal teh ya. Nah, saur ahlussunnah wal jamaah mun kalamun nafsi mah qadim, da eta mah datiyahna naon kalamullah. Anapun Al-Qur'an anu kurang sok dibaca mah maksudna eta bimakna labdi, maka nakra'uhu fahuwa makhlukun. Lapad anu ku urang dibaca maka eta mah makhluk anyar. Jadi nu anyar teh lain datiyahna kalamullah tapi tulisanana nu aya dina naon Quran. Kitu oge tingalikeun wa yuradu bihi al-labdu alladzi nakra'uhu illa fi maqami ta'lim. Kitu oge bahasa nyarioskeun kalamul labdi Al-Qur'an anu kurang dibaca ayeuna dina lapadna disebut makhluk atawa disebut anyar soteh ditepikeun teh dina waktu pangajian atawa ta'alum we keur belajar seperti aranjeun keur ngaji, bapak keur ngaji, tah dibejakeun ngan ulah sakahayang dibejakeun ka jelema secara umum. Naon sababna? Sabab jamun tiba-tiba nyaritakeun kalamullah bimakna labdi anyar, jelema bakal kaget. Nah, cenah ageningan dauhan Allah disebut anyar padahal teu arapati awal ngajina. Kadang-kadang geus ditata nya ieu mah nya. Matak di dieu teu meunang atuh dibacakeun, ditepikeun, dibejakeun
kabatur dina forum anu umum kecuali dina forum pangajian tina forum belajar dengan seukur ngobrol sakedeung siga kieu atuh lamun keur tabligh akbar ya keur tabligh akbar nyaritakeun itu rada rancu lain maksud rancu teh rentang kana pimasalaheunana beda lamun jeung posisi keur ngaji dadi wincik ti awal kene dadi bahas ti awal kene hartos maka tingali ku anjeun ayeuna wa najihil qur'ana ay kalamhu anil hudusi anjeun kudu ngabersihkeun kana Al-Qur'an tegasna dawuhan Allah tina anyar bener tina naon anyar maksud anyar teh tina makhluk ulah ngareken dawuhan Allah kalamullah teh sebagai makhluk ulah ngareken statusna dawuhan Allah teh anyar tapi kodim maka ngamaknaan eta maksudna ieu Mu'tazilah mah teu berpikir naon-naon geus we Mu'tazilah mah pokona mah dawuhan Allah teh anyar we kalamullah teh anyar tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mah henteu tafsil lamun kalamun nafsi datiyah na dauhan Allah eta mah qadim ngan lamun teh mah kalamullah nu dimaksudna nya eta lapad-lapad anu kurang dibaca dina Al-Qur'an maka eta mah makhluk tegasna anyar jadi nu anyar lain datiyah na kalamullah tapi tulisan nu aya dina mashab nu aya dina Al-Qur'an kartos supaya ngabedakeun bisi majarkeun naon ngareken anu lain-lain bisi ngareken anu lain-lain ke salah ngamaknaan salah ngahartian ya cilaka naon ari hudus ari anyar qauluhu anil hudusi ail wujudi ba'dal adami aya dina sabada eueuh tegasna ari anyar mah kapiheulaan heula kunaon ku eueuh aya kapiheulaan heula ku eueuh siga urang aya ngan ayana urang teh kapiheulaan heula ku eueuh tadina mah eueuh urang tuluy jadi aya urang matak Al-Qur'an dauhan Allah kalamullah teh tah teu kitu teu kapiheulaan ku naon ku eueuh teu kapiheulaan ku eueuh tapi dauhan kalamun nafsi atawa kalam madlul kalamun nafsi sama dengan kalam madlul kalamul labdi sama dengan kalam dal palaisa makhlukon atuh dauhan Allah teh lain makhluk bal huwa sifatu datihi balik ta ari kalamullah teh sifat datna Allah nyata sifat kalam teh ya kartos sifat kalam teh ya al aliyati anu maha luhur khilafan lil Mu'tazilah fi qaulim bi annahu makhlukun pen jadi antarana nu berpendapat di golongan Mu'tazilah teh nyaeta Syekh Muhammad Al-Balkhi Syekh Muhammad Al-Balkhi teh anu berpendapat sami atawa golongan Mu'tazilah wahdar intiqomah anil hudusi wahdar intiqomah maksud wahdar intiqomah ae wa khaf intiqamallahi minka in kulta bi hudusihi wa khaf Gusna kudu sieun anjeun intiqamallah kana siksaan Allah min kati anjeun in kulta lamun ngomong anjeun bihudusihi kana anyarna Al-Qur'an. Oh, justru lamun anjeun ngarekan bahwa Al-Qur'an teh kalamullah anu statusna sebagai makhluk tanpa ngamaknaan kana kalamun nafsi jeung kalamul labdina. Oh, awas kudu siap-siap we eta mah menang siksaan ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala geus diwartosan. Jadi simpulna tina bait kasabaraha? Bab hiji teh simpulna di antarana urang diparentah pikeun ngabersihkeun kalam-kalam Allah
tina kasipatan ku sifat anyar atawa ngarekan bahwa dauhan Allah teh anyar. Anapun rek ngamaksudan Quran sebagai kalamullah, maka dauhan Allah kalamullah teh aya dua gambaranana. Hiji kalamun nafsi, ay kalamun nafsi mak datiyah dat dauhana Allah. Dua aya kalamul labdi, nyaeta nu aya dina tulisan Al-Qur'an. Kalamun nafsi mah jelas kodim, ngan lamun kalamul labdi pedah aya tulisan urang ayeuna nulis Al-Qur'an, eta mah jelas meunang nyieun urang, tulisanana teh meunang nyieun urang, maka jelas eta mah statusna teh hudus, anyar atawa mah makhluk. Ngan teu bisa ngamutlakeun dauhan Allah kalamullah teh anyar, teu bisa. Anger ku dijelaskeun maksud dauhan Allah anyar teh dina kalamul labdina, lain dina kalamun nafsina. Beun. Fa kullu nasin lil huduthi dalla. Ihmal ya salah dua nanya. Ihmil ala labdil ladzi qad dalla. Fa kullu nasin maka ari sakabeh nas lil hudud dalla ngahala dalla nunuduhkeun itu nas dalla anu nuduhkeun itu nas lil hudusi kana anyar. Ihmal mangga eta kudu manteskeun anjeun ala lafdi kana lafadna alladzi anu qad dalla nu nyata geus nuduhkeun itu lafad. Logat makna satarabasna. Makna satarabasna nyaeta ari sakur-sakur nas Allah atawa ari sakur-sakur nas nu eusina Al-Qur'an jeung hadis. Nu nuduhkeun kana perkara anu anyar dalla lil hudusi, maka kudu manteskeun atawa kudu diarahkeun kana lapadna. Peun idza tahaqqaqat masabaqo nya dina samemehna geus dibahas kamari geus dibahas bahwa nas teh aya muhakkamat aya mutasabihat, aya anu jelas nuduhkeunana aya nu saliru nuduhkeunana. Lamun nu saliru maka carana kedua cara, hiji nyaeta takwil, nomor kadua tafwid. Nah ayeuna ngamaknaan atanapi ngahartosan fakullu nas ngajelaskeun tina ieu bahwa lamun aya ayat atawa hadis nas di dieu anu mere cipta salah, jadi nu mere cipta salah kana anyarna kalam Allah, kana anyarna kalam Allah, maka arahkeun ihmal ay ihmil ala labdi, arahkeun kana tulisan Al-Qur'an secara lafadna. Contohna siga kumaha ya, contohna ya tinggal dina sarana tinggal
inna anzalnahu fi lailatil qadr nya. Inna saestuna kami anzalna parantos nurunkeun kami hu kana naon tah Al-Qur'an fi lailatil qadri dina peutingan Lailatul Qadar. Atuh lamun kitu mah ieu teh bakal nimbulkeun cipta salah. Mana domir huna? Bahwa domir hu inna anzalnahu Allah nurunkeun kana Al-Qur'an kana dawuhan Allah teh dina peutingan Lailatul Qadar, maka bakal merecipta salah. Oh berarti Lailatul Qadar teh dawuhan Allah teh punten. Oh berarti dawuhan Allah teh ayatna dina Lailatul Qadar. Berarti aya waktuna. Hah? Bener teh? Lamun dina peutingan Lailatul Qadar. Sementara ay Lailatul Qadar mah mimitina ge eueuh tuluy aya. Maka nu dimaksud domir hu di dieu lain kana kalam dal Allah tapi kana kalam madlulna Allah, lain kana kalamun nafsi tapi kana kalamul labdi. Jadi lain kieu inna anzalnahu hu di dinya teh lain kana datiyah kalamna Allah tapi hu di dinya teh nyaeta kalamul labdi. Nah, kalamul labdi tulisan. Hatos teu? Kapan aina Allah lamun Allah inna anzalnahu di manaan Al-Qur'an secara utuh Allah nurunkeun Al-Qur'an dina peutingan Lailatul Qadar. Oh berarti dina Lailatul Qadar teh eta teh tulisan Allah nya. Berarti dina Lailatul Qadar teh eta teh sora Allah nya. Ta maksud hu domir di dinya teh nyaeta kalamul labdi lain kalamun nafsi. Hartos? Hati teh ya? Ya, ulangi. Da kieu. Ieu mah ada bukunya, ieu mah tulisan. Kelanya. Al-Qur'an lah anggap ya, contohnya itu Al-Qur'an misalnya. Aya tulisan. Ya. Aya tulisan. Jelas. Kan ari Allah teh kalamullah teh teu aya surat teu aya aksara. Eta kalamullah. Dat kalamullah. Anapun aya sora aya aksara mah eta mah kalam dal. Kalamul labdi. Maka sok direkenna teh anyar. Jadi maksud disebut anyar teh kalamul labdi na lain kalamun nafsi na. Da ari datiyah kalamah jelas. Naon? Qadim. Nah, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Hu di dinya teh berbentuk kieu. Katos? Berbentuk kieu. Aya sora aya aksara. Lain nyaritakeun tentang kalamun nafsi datiyahna kalam Allah. Lamun nyaritakeun turuna kalamullah dina peutingan Lailatul Qadar. Lamun turun di dinya berarti bakal diartian oh Al-Qur'an eta teh pertamana teh tulisan ti Allah. Al-Qur'an berarti pertama teh surat ti Allah. Sementara kan geus mustahil eta. Geus mustahil eta teh. Jadi domir anu adina Al-Qur'an eta teh butuh ta penjelasan. Pakullu nasin lil hudusi dalla nuduhkeun kana anyar maka ihmal alal labdi alladhi qadala tahku urang wajib diarahkeun kana tulisan Al-Qur'an seperti dawuhan nu me. Jadi domir di dinya lain domir kana kalamun nafsi tapi kana kalamul labdi Quran. Ngan ulah ngabahasakeun Quran teh anyar. Kali deui ulah aya dibahasakeun Quran naon mah anyar. Ulah jelas sabab bakal mere cipta salah. Mun naon atuh ari kalamun labdi teh ai kalamun nafsi datiyah kalam Allah.
naon ari kalamun nafsi teh kalamun labdi teh tingali alal Quran wa qauluhu alal labdi kan di luar aya kitu lain ihmil ti dieu mah nya ihmil alal labdi tu kalamul labdi eta teh kahade ngahartikeun kana kalamul labdi pisan. Naon maksud kalamul labdi? Ari kalamul labdi teh alab punten alabdul munajjalu ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam al muta'abbadu bitilawati nyaeta lapad-lapad nu diturunkeun tuh kalamul labdi ya lapad ka nabi urang sadayana al muta'abbadu anu jadi ibadah bitilawatihi kumacana al mutahidi anu ngapeskeun bi aksori suratin sanajan ku pondokna surah ku pang pondok-pondokna surah minhu tina labdul munazzal eta kalamul labdi. Jadi kalamul labdi mah berbentuk naon tulisan. Timbul we pertarosan. Ya. Ari nu dimaksud turunkeunana atawa turuna ayat Al-Qur'an atau turuna dawuhan Allah teh. Naha lapad wungkul, naha jeung maknana atawa maknana wungkul. Timbul pertanyaan naha lapad jeung maknana, naha lapad wungkul, naha maknana wungkul. Maka hiji kaul rojeh nyarioskeun yen nu diturunkeun teh nyaeta lapad jeung makna. Wakila menurut kilmah sebagian ulama bahwa nu diturunkeun teh maknana wungkul lantaran lapad nama dibahasakeun ku malaikat Jibril. Wakila nu katilu cek nu katilu mah bahwa nu diturunkeun teh maknana wungkul ngan lapadna dibahasakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad SAW tina sabab nampi wahyu ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aya sabaraha pendapat aya nu ngamaknaan bahwa turuna dawuhan Allah teh lapad jeung maknana nya. Dua aya nu ngabahasakeun maknana wungkul da lapad nama dibahasakeun ku Nabi ku malaikat Jibril. Tilu maknana wungkul lapad nama dibahasakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabada anjeunna nampi wahyu. Intina kembali kanu tadi bahwa dina bait anu ieu mah urang kudu bener-bener bisa mengarahkan supaya tenimbulkeun salah sangka atawa goreng atawa cipta salah bahwa dawuhan Allah teh qadim lain anyar. Hartos dawuhan Allah teh naon? Qadim lain anyar. Ari Mu'tazilah mah geus we dawuhan Allah teh naon? Anyar. Ngan lamun urang butuh atau batur butuh ku penjelasan urang geuningan ieu tulisan baru kurang dijawab. Nah, menurut urang mah Ahlussunnah wal Jamaah maka dibahaslah kalamun nafsi jeung kalamul labdi. Nah, eta pun wa yastahilu diddu disifati bihaqihi kal kauni fil jihati. Wa yastahilu jeung mustahil naon diddu disifati lalawanan ieu pirang-pirang sifat fi haqqihi dina hakna Allah taala kal kauni seperti kabuktiana Allah pil jihati eta tetap dina pirang-pirang jihad.
Logat harti satarabasna. Mustahil di Allah lalawanan ieu sifat teh nyata sifat nu wajib di Allah nya. Mustahil di Allah lalawanan ieu sifat didu disifati teh sifat nu wajib maksudna. Ieu sifat anu wajib di Allah teh seperti bukti Allah aya dina jihad. Mustahil. Naon ari ngaran lalawanan teh naon? Kapanan dina tafsilu ma yastahilu alallahi ta'ala dihanapna nya dina sarahna. Jadi ieu teh keur nyaritakeun sifat-sifat nu mustahil di Allah, tapi mustahilna mustahil ceuk akal. Sakumaha nu geus dibahas tina samemehna fa kulluman kullifa syar'an wajaba alaihi ayya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a. Wa mumtani'a itu berarti nu mustahil di saha? Di Allah. Ya, jadi urang kan wajib nganyahokeun kana naon sifat anu wajib di Allah, sifat anu mustahil di Allah, sifat nu jaiz di Allah, sifat anu mustahil di Allah. Tak itu keur nyaritakeun sifat anu mustahil di saha? Di Allah. Di antara namana kal kauni fil jihati seperti bukti Allah aya di pirang-pirang jihad. Eta kan mustahil. Tak ari did teh naon? Ari ngaran did teh nyaeta tingali dina sarahna wa qauluhu diddu disifati mutlaqul manafi. Eta cek naon tah? Cek lugot. Cek istilah al amronil wujudiyanil ladani bainahuma ghayatul khilafi la yajtami'ani wa qad yartafi'ani. Bahwa nu disebut did teh lalawanan atau berlawanan teh dua perkara anu bangsa aya dua nana anu jelas beda seperti cai jeung naon minyak, seungit jeung naon bau, katuhu jeung naon kenca. Anu jelas beda na moal pakumpul dua nana dina hiji tempat tapi oge bisa leungit dua nana seperti bodas jeung naon hideung. Teu bodas nya hideung, teu hideung nya bodas. Bisa deui leungit dua nana eueuh hideung eueuh bodas dan nu ayeuna ge beureum. Taeta did nyaritakeun jadi keur nyarioskeun mustahil pikeun Allah. Naon mustahil teh? Sadaya sifat anu berlawanan jeung sifat nu wajib di Allah Subhanahu wa taala seperti Allah aya dina hiji jihad atawa dina pirang-pirang jihad. Maka jelas bakal bertolak belakang. Seperti Adam lalawanan sifat wujud, hudus lalawanan sifat kidam, non deui fana lalawanan sifat baqo, mumasalatul lil hawadisi lalawanan sifat mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi lalawanan ihtiyaj lalawanan sifat qiyamu binafsihi, ta'addud lalawanan wadaniyah, ta'addud hadi ajzu lalawanan kudrat, karohah lalawanan irodat, terus jahal lalawanan ilmu, maut lalawanan hayat, somam lalawanan sama ya deui umyun lalawanan basor, bukmun lalawanan kalam 13 tambahan we kumak nawiyah 7 jadi 20
jeung saterusna eta kalebet kana diddu. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman ka razqihil gina. Wa jaizun jeung eta anu wenang fi haqqihi dina hakna Allah Ta'ala ma ari perkara amkana anu kongang itu ma naonana ijadan ngayakeunnan ikdaman jeung ngeuweuhkeunna karozkihi kali lain karizkihi engke urang dibahas karozkihi seperti ngarizkiana Allah algina kana kasugihan. Pun ieu ngabahas ayeuna anu jaiz tadi nu mustahil tingali heula dina halaman 64 qauluhu wa yastahilu fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayya'rifa ma qad wajaba hiji tawajib di Allah lillahi wal jaiza wal mumtani'a jaiza nu jaiz tuluy wal mumtani'a nu mustahil. Jadi kuduna mah kieu kuduna mah pembahasan teh bieu teh geus ngabahas teh sifat nu mustahil di Allah wa yastahilu didu disipati teh eta teh nyaritakeun sifat nu mustahil di Allah. Kenyaritakeun sifat-sifat nu mustahil di Allah. Aina ngebahas sifat anu jaiz di Allah. Nah, kuduna mah nu dibahas teh sifat jaiz heula. Lamun rek kudag kana katartiban. Nya, kan qad wajaba lillahi wal jaiza kakarek wal mumtani'a. Berarti kuduna ge jaiz heula tuluy mustahil. Tapi kunaon geuningan make dibahas anu mustahil tuluy nu jaiz? Karena bakal loba pembahasan tina jaiz matak anu pondok nu mustahil diheulakeun. Itu biasana lamun urang geus ngobrol hiji pasal terlalu panjang sok lupa karena pembahasan anu awal gitu. Wa jaizun logat satarabasna harti logat satarabasna wenang di Allah ngayakeun tegesna nyiptakeun jeung ngeuweuhkeun barang anu mungkin seperti ngarizkian Allah ka jalma nu beunghar. Lama parogo minal kalami alal wajibi wal mustahili. Kakarek we aina ngabahas kana barang anu mungkin. Ya. Sifat anu jaiz di Allah teh nyaeta sifat ijadul mumkini wa idamu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu eta sifat anu wajib disaha di Allah. Ari mungkin ya ari barang anu mungkin setiap anu mungkin maka teu wajib jeung teu mustahil ka Allah.
Mana cirina teu wajib jeung teu mustahil ka Allah? Cirina ijadan wa idaman. Allah ngayakeun, Allah ngeuweuhkeun, eta mah mungkin. Wenang di Allah. Khilafan lil mu'tazilati. Beda ceuk golongan mu'tazilah. Ceuk golongan mu'tazilah mah bahwa tina barang anu mungkin teh aya nu wajib. Tina barang anu mungkin teh aya anu wajib. Mana nu wajib? Seperti wajibna ka Allah biwujubi sholahi wal aslahi alaihi ta'ala. Seperti wajib Allah nyieun kamaslahatan jeung nu leuwih maslahat. Jadi ceuk mu'tazilah mah Allah teh kasifatan ku sifat fi'lu kulli mungkin autarkuhu ngan tetep aya nu wajib ka Allah. Naon wajib ka Allah? Nah, Allah wajib nyieun kamaslahatan jeung nyieun anu leuwih maslahat. Atuh lain ge mungkin ari kitu mah. Cek Ahlussunnah wal Jamaah teh. Ai ngaran mungkin mah nya ijad, nya idam, nya bisa ngayakeun, bisa ngeuweuhkeun. Ari Mu'tazilah mah ongko nyebutkeun sifat anu jaiz di Allah, tapi ngamanaan ngan tetep Allah wajib nyieun kamaslahatan jeung leuwih maslahat. Ta eta geus beda pendapat jeung urang. Jadi Allah rek nyieun kieu atuh. Lamun Allah wajib nyieun kamaslahatan di dunia atuh moal aya tsunami, moal aya gempa, moal aya angin puting beliung. Nyatana tsunami aya, hujan aya, dordar gelap aya jeung sagala rupa dipikasieun ku aya. Atuh moal aya gunung meletus. Nyatana geuning gunung meletus aya. Antak salah pendapat golongan Mu'tazilah. Wah, ieu cek Ahlussunnah wal Jamaah mah pilu kulli mungkinin autar kuhu ijad wa i'dam. Seperti Allah ngarizkian karena kasugihan atau kajelema nu beunghar. Ya. Jama usaha aya nu maju, aya nu henteu. Jama nu dagang aya nu payu, aya nu henteu. Jalma anu naon deui bisnis aya nu untung, aya nu buntung kitu. Lamun kitu mah geus jelema teh moal aya nu rugi, kabeh we untung da Allah wajib nyieun kamaslahatan. Makana teu logis golongan Mu'tazilah. Itu bisa diterima teku pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Cek Ahlussunnah wal Jamaah tadi gitu pirukul mungkinin autarkuhu ijad wa idam. Cek Mu'tazilah wajib nyieun maslahat. Ya. Aya deui wa khilafan lil barohimah. Cek golongan barohimah. Mana cek golongan barohimah? Cek golongan barohimah mah Allah mustahil ngutus para rasul. Bahkan dina ngutus nage heureuy-heureuyan Allah bistihalati irsali rusuli. Cek golongan barohimah teh ya we mustahil cenah Allah ngutus para rasul. Hanya tanah rasul aya Kangjeng Nabi, nyatana aya Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh jeung saterusna. Eta teu bisa diterima da cenah Allah mah cek orang barohimah mustahil dina aya lagi heureuy-heureuyan. Atuh lamun kitu mah Allah ngutus Kangjeng Nabi Muhammad teh heureuy-heureuyan ka umat teh. Lamun dianggap heureuy-heureuyan geuningan buktina pikeun kaki wari kurang dipake pedoman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti lain heureuy-heureuyan. Mata geus eta mah ajaran sesat lah geus teu bisa diterima ku orang-orang. Lain tuturkeun ngan dibejaan tan kitu teh bisi aya untuk mibaka orang atau orang boga babaturan geuningan alirana kitu. Eta golongan barohimah. Begita golongan Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, barohimah. Terus cek golongan jumhur ulama. Ari jalma nu beunghar baris apura lain naonnya? Lain berpendapat tentang ngamaknaan pilu kulli mungkin otarku. Cek jumhur ulama teh kieu
pedah tadi kapanan dina betna teh aya naon karozkihil gina nya aya karozkilahi halaman genep-genepna dina jajaran kedua tingali wal gina maf'ulah sani wa takdiru karozkilahil abdil gina tuh seperti ngarizkian Allah ka hamba abdal gina gitu. Karena beunghar wabil kasri didul fakri fahuwa kasratul amwal ari beunghar teh lalawanan tina pakir fahuwa maka ari beunghar ari gina teh naon kasratul amwal kasratul amwal teh beunghar teh loba harta aya ku kasroh wa amma bil kasri bisa deui wa amma bil fathi aya rozqihi aya rozki aya rizki bedanya kan di dieu bacaan lagi kumaha karozkihi lain karizkihi naon bedana lamun rokna dikasrohkeun maka eta mah barangna atawa rezekina datiah rezekina contoh duit rizki contoh naon duit rizki aya rozki karozki eta mah difathahkeun rokna lamun dipatahkeun rokna mah maka hartina teh pagaweana ngarizkianana matak ngamana anak oge ti dieu tadi karozkihi seperti ngarizkiana gitu tuh naon ngarizkiana kan barang mungkin ngarizkiana seperti ngarizkiana Allah lain karizkihi lamun karizkihi mah nya beungharna karizkihi mah panjang umurna karizkihi mah duitna barangna ari rozki mah pada melanana ngarizkianana tah bahkan ti dieu faidatun aya faidatun aya al-ghaniyu asyakiru kahandap pisan afdalu indal jumhuri minal fakiri sabiri saur jumhur ulama al-ghaniyu syakiru ari jalma anu beunghar anu tukang syukuran eta leuwih unggul tinimang jamanu pakir anu sobar jadi beunghar teh kudu urang teh cenah urang mah ulah beunghar we atuh beak meureun ku jalma anu teu saak kidah jeung urang karena mau tidak mau harta tahta banda teh bisa dijadikan alat pikeun dakwah nyieun kahadean lamun ayeuna urang teu beunghar contoh langgeus we umat Islam fokus we ibadah ulah mikiran beunghar ulah mikiran naon-naon atuh batur non muslim anu baleungharna bakal leuwih loba jelema umat Islam anu rasup ka nah agama lain dengan alasan butuh ku duit, butuh ku ekonomi. Matak disebutkan al-ghaniyu syakiru itu ngaisyaratkeun sebetulna ka urang supaya urang teh isu pageto ente geus beres masantren, geus jadi alumni, usaha naon wae oge ku urang diikhtiaran. Kaya orang kaya yang pandai bersyukur itu lebih unggul ketimbang orang fakir yang sobar. Ngan pedah beunghar nu syukurana beunghar nu syukuran bener-bener mana nya di antarana contohna seperti jalma anu beunghar loba hartana bari hartana dipasrahkeun kana kahadean disodakohkeun daek zakat gitu jeung tatangga akur teu milaraan tah eta jalma nu beunghar anu tukang syukuran lamun kieu mah aya jalma beunghar ai eta mengan kopet geus utama kene jama pakir nu sobar lamun aya jama nu beunghar bager rajin ibadah
rajin sodako, rajin zakat, kata tangganya ahan, geus we nyumpuran kana hakna sebagai jamaah anu bersyukur, itu lebih unggul ketimbang orang fakir anu sobar. Aing beungharna kopet medit mah nya lebih unggul kene jamaah fakir nu sobar. Kitu oge sobarna nu kumaha? Sobar anu bener-bener sobar. Minar ridho was sabri wal qanaati. Sobar wes eta mah qanaat narimakeun kana pamasihan ti Allah, di mana eueuh tarang rasulullah ka pangeran, di mana aya alhamdulillah kana pamasihan ti Gusti. Eta di antawisna. Jadi kembali kanu tadi bahwa pandangan Ahlussunnah wal Jamaah mah sifat anu jadi di Allah teh pilu kulimum kinin autar kuhu atawa ijad idam. Maka Mu'tazilah Ahlussunnah wal Jamaah setiap barang anu mungkin teu wajib ka Allah jeung teu wajib ngadamanak teu wajib ka Allah jeung teu mustahil ka saha? Ka Allah. Eta mah kersaning Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Doaan jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbu' wa min dawatin la yustajabu laha. Rabbin fa'na